ahli Allah ngimpina moal serempang. Kutubul aulia ngimpi teu serempang, para aulia Allah ngimpi teu serempang. Sebab di jero hatena Allah impian-impianna bisa dipertanggungjawabkeun. Urang mah pan impian teh teu bisa dipertanggungjawabkeun. Hiji sarena jatuhnya wudu nyohon teu boro-boro wudu suku gitu babanyo acan geus kos kitu bae urang ngimpi. Tapi wali-wali Allah mah ngimpi na bisa dipertanggungjawabkeun sebab hate bersih eueuh nanaonan iwalti Allah. Sina Husain ngimpi kiamat, sanggeusna ngimpi kiamat, ngimpi naon kitu ngaranna ditimbang amal. Sanggeusna ditimbang amal, ngimpi ningali jelema-jelema nyabrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Sayyidina Husain teh nyaritakeun raja hiji-hijina raja dipanggil ku malaikat Zabaniyah, Raja Fulan langsung nyebrang. Trak tengah jalan putus kolepak. Raja Fulan maju. Impian Sayyidina Husain langsung nyebrang encan ge sababaraha lengkah golepak. Langsung unggal raja-raja, datang ke Raja Harun Ar-Rasyid, Raja Marwan, Raja Ma'mun, termasuk Raja Abdul Aziz. Geus kaimpi ku Sayyidina Husain. Kos kitulah Sayyidina Husain makapan cucu Kangjeng Nabi. Apan ai Umar bin Abdul Aziz makan belah dia, Harun Ar-Rasyid makan belah dia, Marwan makan belah dia. Tetapi geus kaimpi ku Sayyidina Husain. Masyaallah karim ahli Allah. Bisa ngimpikeun nu pibakaleun nya nyaritakeun. Kumaha Marwan ngagolepak. Kumaha Harun Ar-Rasyid cicing bae nya. Masyaallah, tapi selamat. Cuman dalam keayaan dihawatirin kan selamat. Kumaha Raja Ma'mun sarua. Kumaha Raja Umar bin Abdul Aziz. Raja Umar bin Abdul Aziz mah masyaallah cakna eta mah nikmat lempang di jembatan Shiratal Mustaqim hampir nyana ge ngaguling ngan malaikat ngaping belah dia aya malaikat belah dia aya malaikat. Jadi Raja Umar bin Abdul Aziz mah nyana ge sarua gagaleongan teh ngan aya nu ngaping malaikat. Alhamdulillah nyana mah nyebrang ka ditu geus kaimpi ku Sayyidina Husain. Wah raja serta mangimpi. Mun ditanyakeun kumaha lurah nagreg. Camatna. Kumaha bupati. Teu kudu caritakeun mah. Teu kudu caritakeun. Kumaha gubernur. Teu kudu dicaritakeun. Atuh itu bae Raja Harun Ar-Rasyid kaimpi ku Sayyidina Husain kagelo sakitu anu pohara jasa waliullah Harun Ar-Rasyid mah ngan untungnya nama salamet. Hiji Raja Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz eta ge gagaleongan cek Sayyidina Husain ngan aya dua malaikat bae. Gusti Allah ditanya kumaha seluruh raja-raja kaimpi kula hampir teu nyaraho ngaran-ngaranna raja-raja dipanggilan hampir 9,9,9,9 sabarata sih. Geus ngagaruling caroplok kabeh i impian Sayyidina Husain. Masyaallah. Kumaha coba kiai-kiai coba aya teu nu ka neraka. Sarua cenah. Kumaha kuwacer kinerja. Kiai supaya di waduh kerak. Impian Sayyidina Husain wali Allah ngimpikeun nu bakal lain lalawara tamatu bisa dipertanggungjawabkeun. Kiai-kiai 50% cek Sayyidina Husain ka neraka 50% selamat. Masya Allah kiai na bae kos kitu. Aduh komo aduh kiai mah jadi ruhak mah
Mun Haji Pendi kerak ya ruak. Gusti Allah. Nailah impian-impian ahli Allah. Jang itibar ternyata sih hati. Tapi aya nu kaimpi ku Sayyidina Husain teh jelema anu di neraka. Begitu dibalangkeun ka neraka pan eta teh tingkah jelema asup ka neraka teh beda-beda. Dirantai leungeunna leungeun kenca cek Sayyidina Husain dirantai dikabeheungkeun ka dieu. Ari ieu leungeun katuhu dikadiekeun rantena ka cangkeng kana dada endeu kumaha bisa gerak gitu. Leungeun kenca dikabeheungkeun ka dieu impian Sayyidina Husain persis nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi waktu ngobrol jeung malaikat Jibril. Leungeun nu katuhu dikadiekeun ieuna dibelenggu endeu kumaha atuh ketika dikanarakakeun deuk kuyak-kuyakan kumaha sok geurabi nu ieu dikadiekeun sesuai ucapan Kangjeng Nabi Masya Allah. Tetapi aya nu model cek Sayyidina Husain umat-umat nu bara heula mah kos karitula dirantai tapi umat Kangjeng Nabi Muhammad mah cenah henteu dirantai. Alhamdulillahirabbil eueuh nu dirantai saurang-urang acan eueuh eta bunga urang maksudna teu dirantai kumaha nyana mah asup ka nerakana lamun awewe buukna doang di kieu-kieu wer aja dibalangkeun kubra maning dirantai teh maning teh ajulah mun aya nu janggotan lalaki aya janggotan janggotna tah anu ku malaikat zabaniyah dikegegat ayo saya di kemana aja janggotna Gusti Allah lagu balangkeun eueuh nu dirantai umat Kangjeng Nabi Muhammad mah ngan sakadar buukna doang dibalangkeun kaum wanita rata-rata. Kemudian aya janggotan janggot anu diseret eueuh anu dirantai ku kaula katingali cek Sayyidina Husain begitu aya anu digejeburkeun ka neraka berbarengan jeung maca la ilaha illallah seuneu nyingkap seuneu teu deukeut ka jelema anu balangkeun ka neraka tapi janana muji we la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah seuneu teu daekeun seuneu teu daekeun kapariksa ku malaikat Malik eta kapan kapten panglima orang di dulu Zabaniyah itu kunaon itu tuh seuneu teu daekeun meuleum si eta periksa ku malaikat Zabaniyah begitu diperiksa bos maca la ilaha illallah bos periksa langsung turun malaikat Malik sana setiap jelema nu diinstruksikan ka neraka ku Gusti Allah ieu teh teu meunang teh kudu disiksa siksa ku sia ayo sana siksa begitu disiksa deukeut ka dinya nyana make menjadi jadi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tetep beuleum moal pati-pati diseret ka neraka nyana lamun teu beres gitu. Muji mah muji bae belum tetep seuneu teu daek coba bukuna aing deuleuh dideuleuh ku malaikat Malik aya daftaranna dieu Ki Nur Jaya nomor urut 41 begitu ditinggali ya karim oh zikir ngan zikirna di mana-mana ngariung hayang berkat zikir
di mana-mana loba jelema zikir ya hayang kalem malulu zikir teh beres mah zikir kos kieu aya dibalikan deui aya zikir ieu mah zikirna lain zikir hayang kalem anu osok aju ngabetan teh naon karana zikir naon enggak godeblag tuh langsung tutup deui punya sene aing geus caho zikir penipu ulah leuleuh zikirna sia belum sia dibeuleum dibeuleum sanajan zikir dibeuleum teu beres ieu zikir lain karena Allah ieu lain karena Allah ieu cau ieu mah modal si eta tah dibeuleum wah acak-acakan kabeh dibeuleum aya jelema dibalangkeun ka neraka sanggeus di neraka tetep bae nu kabeulem teh ngan sakadar karerab-rerab doang periksa deui ku malaikat zabaniyah bos aya nu henteu kenal seuneu bos karerab doang coba periksa bos periksa ku malaikat balik sia ieu seuneu kunaon teu bisa coba beuleum nu bener enggeus ukur lagi dibeuleum teu teurat pelor tanaon lain bos coba periksa nu bener belum bisa coba tingkatkan coba tingkat panasnya geus bos tapi pada dia sia teu daeket teu bisa bos ieu mah periksa heula daftar urut Ki Wahab Ki Wahab di neraka urut Golkar pembeulan aja ya sisa-sisa lah ente ieu teu geheng Ki Wahab justru ka neraka tapi teu geheng teu daekeun da seuneu begitu ditingali masya Allah horenganan ieu puasa Ramadan ikhlas begitu ditingali puasa Ramadan ikhlas nu tadi teh la'allakum tattaqun supaya maneh terjaga tina berbagai permaksiatan boro-boro anu gede nu leutik terjaga sehingga di dunia na mantep jasa ibadah horeng balukar di akhiratna engke walaupun diseret ka neraka seuneu teu daekeun ngalentaban jelema nu puasa ieu lah hikmahna kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun mantap ceuk ulama ka para pemuda-pemudi urang nagreg geus teu kudu salat asal puasa Ramadan bae geus emang kunaon kitu aing ngadenge ki uji cenah nyana sanajan ka neraka ge ka neraka ngan karerab doang karerab ge cek nyana mah meureunna tiis karerab ngan teu kabeuleuh ieu la'allakum tatakun beuh lamun mantep ibadah puasa Ramadan geus eta Allah teu sembarangan teh deun la'allakum tatakun supaya maneh terjaga tidak berbagai maasi kabair sogoir mah geus kajeun lah teu dianggap asal ulah ngabunuh ulah zina ulah mabok eta tah ieu tah ulah maling ulah korupsi sangkilan nyeseret ka neraka teu teurakeun seuneu neraka kanu puasa teu teurakeun atuh boro-boro di neraka kuari ge kuari urang geus sok puasa bae golok takeun ayo aing geus puasa bae ye sabaraha sia puasa teh dihitungan ku aing sok kadekeun ku sia dikadekeun teu barang di deuleuh horenganan golok tarang hau ieu puasa poharanya di dunia wa Allah disungku di sidraj nu hayang teu terak ditembak henteu nu hayang teu terak dikadek henteu ieu puasa tapi lamun teu melalui puasa mana aya teu puasa kemudian nyana boga masih moal aya puasa eta keur carita kadugalan lamun ikhlas di akhirat la'allakum tattaqun periksa ai ieu cenah nu ieu mah ieu beungeutna
Tedayakeun kalenta banget leungeun suku, tedayakeun kalenta. Periksa coba sabania. Harus diperiksa bener bos. Periksa bos, begitu diperiksa bener. Itu daekeun be. Begitu diteliti, ternyata horeng waktu di dunia nyana sering ngalah wudu. Cai wudu teh anti. Cai wudu anti sen. Masya Allah. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah kategeran la'allakum tattaqun, supaya aden terjaga tina berbagai permaksiatan di dunia. Nu engke mun geus teu maksiat bakal dibere nikmat ibadah. Lamun geus nikmat ibadah sanajan dikanarakakeun, neraka seuneuna teu daekeun ngalentak. Aya naon eta? Hah? Oh, bangko. Emang resepen enggak awewe sebab dianggap aya liangan punya. Allah karim. Tuh. Di kalangan santri mah puasa teh geus aneh. Di kalangan jawara puasa teh aneh, jawara baheula mah paruasa. Nu mantak siap tarung. Waktu angsa daya di pasar Kemis dibuka kecenteganana tarurun jawara. Ahli-ahli puasa baheula mah jawara teh lain mabok. Pandai gelang turun, kisokage turun. Wah, jawara-jawara tarun. Tapi tetap eleh ku urang Cilongok. Ya jawarana hebat Cilongok eta. Bener dia balik lalagan bener. Udahlah. Eleh kabeh. Teh ieu puasa teh teu aneh di kalangan santri. Ujung-ujungna dina ayat eta horeganan ayat la'allakum harapanana nu mantak dipardukeun puasa teh ieu teh supaya terjaga tina naon, terjaga tina berbagai permaksiatan, terutama maksiat nu gede yakni maksiat kabair. La'allakum tattaqun, supaya terjaga tina berbagai permaksiatan. Pareumana lege ieu ye sapekerna truk aju kitu deui. Aya nu ngahalangan ieu sapeker ye ku pareuman truk aju kitu deui geunaeun ge. Set. Tah, rada bagus. Sakali deui ge. Truk pareuman. Tah beres. Asal geus bareng geusan. Allah enggak itu bener kan bagus kan? Tareman. Ieu karak 2 kali. Katilu kali mah nyawa parum beneran bae. Allah ngainstruksikeun puasa teh horenganan. Hikmahna lain lalagaan la'allakum tattaqun. Urang teh supaya terjaga tina berbagai permaksiatan. Lamun urang geus terjaga tina berbagai permaksiatan, efekna bakal mantep ibadah. Lamun urang geus mantep ibadah di akhirat bakalna moal dikanarakakeun sakitu. Sakitu teh maksudna teh. Geus jelema anu puasa moal ka neraka. Sakali deui jelema anu puasa moal ka neraka, mantep jasa kan? Mantep. Asal tadi ta puasana hiji lain puasa pelet. Puasa pelet na mebes sama di neraka. Mantak mayoritas engke di Kabupaten Tangerang nu loba di neraka urang Cisoka.
lolobana termasuk kiaina ge kana neraka. Sebab kiaina merean talap melulu. Ibadah-ibadah anu henteu karena Allah eueuh nilai munggu Allah. Ibadah pelet teu karena Allah eueuh nilai ya otomatis jahanam. Aya ulah teu teurak ditembak teu karena Allah teman. Karena kadugalan otomatis jahanam. Aya ulah teurak dikadek sarua. Coba sebutan Ki Nurjaya sok harayang naon we sita nu puasa di Cisoka. Sebutan ya coba. Ayo ge. Hayang naon deui? Tuh. Atuh jeheonam. Ta eta dukos garan itu mah picilakan. Mantak ku Kangjeng Nabi disusul man soma Ramadan imanan wa hisab. Iman jeung karena Allah. Puasa na iman ka Allah teu karena nanaon wa hisab lillahi ta'ala. Aman. Masya Allah. Urang mah ya kaum santri, urang mah kaum muslimin wal muslimat nu terbiasa puasa. Wari ge ye geus kaambeul sesengitan puasa. Ambeul puasa teh geus kaambeul. Geus kaambeul nu mantak geus kagoler bae di masjid asa geus puasa. Salat mah henteu kagoler. Mun ditanya kunaon asa puasa aing. Geus rarasaan bulan Ramadan ayeuna. Lain deui hawana geus aya nikmat, Masya Allah. Eta teh berarti menyongsong. Urang teh siap menyambut Ramadan. Nu geus teu kudu dicaritakeun. Ganjaranana boro-boro puasa Ramadan, urang ku bungah bae ge nyambut Ramadan geus dihampura dosa. Lain lalagaan tah. Dibuktikan ku ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi keur kumpulan jeung sahabat sabada sahabat selesai ngaos Kangjeng Nabi rineh cali sorangan. Ai torojol malaikat Jibril datang ti luhur Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Oh Jibril. Tengena sada urang kata tamuan ku Jibril ku malaikat. Gusti Allah. Haji pendi mah kata tamuan ku kunti nyada keur diuk aya sarua ahi bernama saya sia aja kunti anak ge deui teu asing sok sasa temanmu atuh emang nya mah babaturan jeung karitu bae wajar lah sebab kadele beungeut ge lain kos jelema biasa rada aya kajurig-jurigan setik. Tapi moal kebal deui tetep ngadage katamuan ku malaikat insyaallah. Allah. Tuh dibere kunti anak marah, dibere tamu malaikat batur heula kumaha sih atuh hayangna nu kumaha. Tadi kata tamuan kunti anak monyok kiai. Kata tamuan ku malaikat moal kebel deui moal waka berarti pilihnya geus jago nya sebab malaikat nu ieu mah lain sambarangan ya coplok nyawa ieu mah ya. Ya Allah. Kangjeng Nabi kata tamuan ku malaikat Jibril tapi rupa malaikat Jibril na teu someah. Rupa malaikat Jibril na teh katingali
sedih kejem cak Kangjeng Nabi tarasa sehari Jibril mah biasana ge mawa wahyu teh somea malaikat Jibril maka tinggalina teh manis pikaresepeun ku ieu mah malaikat Jibril teh kieu ditaros ku Kangjeng ya Jibril cicing bae ya Jibril cicing mah 3 kali ke tara biasana ieu wajah anjeun biasana muka kaula teh lain ieu tapi kok ieu mah kieu aya naon Jibril Muhammad deuk kumaha henteu sedihna jeung deuk kumaha henteu kaula ieu benci ai kitu kula ieu mantas diinstruksikeun ku Gusti Allah kita nyampaikeun ka anjeun Muhammad tentang neraka. Neraka teh aya neraka hawiyah, neraka teh aya neraka hutomah, neraka teh aya neraka sa'ir, neraka teh aya neraka sakor, neraka teh aya neraka jahim. Eta genep-genep neraka teh geus dicaritakeun. Tah, ieu hawiyah majang turunan Firaun. Terus tiba heula datang ka kuat neraka sakor majang jelema-jelema anu musyrik termasuk nu salat hayang ka alam sakor. Neraka teh aya neraka jahim, neraka hutomah nu ngeridit bakalna di neraka hutomah. Nu ngeridit teh di neraka hutomah. Aduh. Mangkane ieu beungeut kredit. Atuh lain aya kabeh. Hutomah. Ya Allah, urang sok mawaca dina ayat surat daun eta. Hutomah teh. Asana mah wal adiyati berarti. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atanna bi naqa'an wa satana bi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu lahubbul khairi lasyahid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa uzlama fis sudur. Kaituna lain Al-Qari'ah wa siapa dasar gegera Al-Qari'ah aya ge kadi hawiyah aya hutomah aya lah sering tak geus dijelas-jelaskeun ku malaikat Jibril teh ke cak Kangjeng Nabi teh Jibril ari neraka teh modelna kos kumaha Muhammad mimiti neraka teh dihurungkeun seuneu 1000 tahun bareng cak Gusti Allah wahai Zabaniyah tingkatkeun kepanasanana ditingkatkeun deui kepanasanana 1000 tahun datang ka putih 1000 tahun cak Gusti Allah wahai Zabaniyah tingkatkeun deui kepanasanana tingkatkeun deui 1000 tahun hideung Allah kan Kangjeng Nabi ge ngeluh coba Jibril teruskeun coba carita neraka supaya urang cisokan nyahoeun Jibril terutama urang nagreg abah nyahoeun ka neraka kos kumaha ieu cek malaikat Jibril lamun bae dibocorkeun segede liang jarum bae wabeh aju Masya Allah warahmat cek terus coba Jibril andai kata baju na jelema anu diasupkeun ka neraka dibuka dibawa ka dunya wabeh paeh jelema bajuna doang bajuna lamun digantungkeun we di tangkal jengkol paeh kabeh sadunya Masya Allah bajuna warahmat Kangjeng Nabi Jibril ke tadi aya genep neraka pan cakang cek Gusti Allah aya 7 ngeluh malaikat Jibril ngeluh ceurik aya naon
gitu Jibril kula teu bisa nyaritakeun nu hiji ieu mah sok caritakeun dicaritakeun ku malaikat Jibril justru Muhammad nu katujuh ieu ngaranna neraka jahanam jang sae ieulah jang umat anjeun khususon jang umat anjeun bangsa jang RT lurah camat ditiheula-heulakeun kos kitu tetep kieu ka neraka keneh ngan panderi yang kitu bae heula tiheula maksudna lurah nu teu bener jeung eueuh lurah nu bener hampir teu bener hampir lain deui cara dieu jadi dia mah leuwih tiheula teu bener mudah-mudahan kudaek ngajina jadi bener tuh caritakeun teh neraka jahanam Masya Allah pohon Kanjeng Nabi ge ngeluk ketika nyaritakeun neraka teh ngeluk lain lalagaan wara amat ke coba bentuk lawangna kos kumaha eta hiji-hijina neraka ulah ngaharepkeun, ulah ngahayalkeun, ulah berpikir bahwa lawangna kos lawang musola, lawang imah, lawang majlis, lawang istana lain atau lawang penjara lain lawang neraka mah kos lawang buhang kos lawang buah jadi lain aya engsewan gitu lain buah bae kumaha buah kecek Kangjeng Nabi teh eta hijina lawang kira-kira gedena sakumaha cek malaikat Jibril mun dilempangan make onta 70 tahun can datang 70 tahun make onta can datang ya Allah eta lawang kos buah bae kitu Masya Allah tak jadi umat Kangjeng Nabi urang mah alhamdulillah boga neraka khusus mentak waktu Sayyidina Husain ngimpi Sayyidina Husain mengimpina lain cara Ki Nurjaya mengimpina teh nya nama ngagiringkeun kebo Ki Nurjaya ngimpi-ngimpina kos karena itu bae ngimpi makan kumaha wae di hatena nawar kebot teh jadi lantaran Ki Nurjaya yang murah nu meulina anu ngajual yang mahal mau jadi teu ngimpi teh kos kari itu bae lamun ieu Rusdi lain deui ieu mah ngimpina ka pangejeung nini sebab hayang nyandu teu kesampean eta nu ka pagina jeung nini walulu atuh mah jadi Hai Haji Pendi malain kapangina jeung karunggoni. Iku manu jerat. Ngimpi teh kumaha jerat teh. Ngimpi. Masya Allah. Madak ahli Allah ngimpina moal serempang. Kutubul aulia ngimpi teu serempang, para aulia Allah ngimpi teu serempang sebab di jero hatena selalu Allah impian-impianna bisa dipertanggungjawabkeun. Urang mah pan impian teh bisa dipertanggungjawabkeun. Hiji sarena dia tuh nya wudu nyohon teu boro-boro wudu suku gitu babanyo acan. Geus kos kitu bae urang ngimpi, tapi wali-wali Allah mah ngimpi na bisa dipertanggungjawabkeun. Sebab hate bersih eueuh nanaonan iwalti Allah. Sayyidina Husain ngimpi kiamat. Sanggeus ngimpi kiamat, ngimpi naon kitu ngaranna ditimbang amal. Sanggeus ditimbang amal, ngimpi ningali jelema-jelema nyabrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Sayyidina Husain teh nyaritakeun raja hiji-hijina raja dipanggil ku malaikat Zabaniyah, Raja Fulan langsung nyebrang. Trak tengah jalan putus kolepak. Raja Fulan maju. Impian Sayyidina Husain langsung nyebrang. Encan ge sababaraha lengkah golepak.
langsung unggal raja-raja, datang ke Raja Harun ar-Rasyid, Raja Marwan, Raja Ma'mun, termasuk Raja Abdul Aziz. Geus kaimpi ku Sidina Husain. Kos kitulah Sidina Husain makapan cucu Kangjeng Nabi. Apan ai Umar bin Abdul Aziz makan belah dia, Harun ar-Rasyid makan belah dia, Marwan makan belah dia. Tetapi geus kaimpi ku Sidina Husain. Masyaallah karim ahli Allah. Bisa ngimpikeun nu pibakaleun nya nyaritakeun. Kumaha Marwan ngagolepak, kumaha Harun ar-Rasyid cicing bae nya. Masya Allah, tapi selamat. Cuman dalam keayaan dihawatirin kan selamat. Kumaha Raja Ma'mun sarua. Kumaha Raja Umar bin Abdul Aziz. Raja Umar bin Abdul Aziz mah Masya Allah cak dena eta menikmat. Lempang di jembatan Siratal Mustaqim, hampir nyana ge ngaguling ngan malaikat ngaping. Belah dia aya malaikat, belah dia aya malaikat. Jadi Raja Umar bin Abdul Aziz mah nyana ge sarua gagaleongan teteh ngan aya nu ngaping malaikat. Alhamdulillah nyana mah nyebrang ka ditu geus kaimpi ku Sidina Husain. Wah raja serta mangimpi. Mun ditanyakeun kumaha lurah nagreg. Camatna kumaha bupati kitu kudu caritakeun mah. Teu kudu caritakeun. Kumaha gubernur atuh itu bae Raja Harun ar-Rasyid kaimpi ku Sidina Husain ngagelo sakitu anu pohara jasa waliullah Harun ar-Rasyid mah. Ngan untungnya nama salamet Hiji Raja Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz eta ge gagaleongan cek Sidina Husain ngan aya 2 malaikat bae. Gusti Allah ditanya kumaha seluruh raja-raja kaimpi, kula hampir teu nyaraho ngaran-ngaranna raja-raja dipanggilan hampir 9,9,9,9 sabarata sih. Geus ngagaruling caroplok kabeh impian Sidina Husain. Masya Allah. Kumaha coba kiai-kiai coba aya teu nu ka neraka. Sarua cenah. Kumaha kuwacer kinerja. Kiai supaya di waduh kerak. Impian Sidina Husain wali Allah ngimpikeun nu bakal lain lalawara tamatu bisa dipertanggungjawabkeun. Kiai-kiai 50% cek Sidina Husain ka neraka 50% selamat. Masya Allah. Kiai na bae kos kitu. Atuh komo lain kiai mah taman. jadi ruhak kemudian haji pendek kerak ya ruhak. Gusti Allah nailah impian-impian ahli Allah jang itibar ternyata sih hati. Tapi aya nu kaimpi ku Sayyidina Husain teh jelema anu di neraka. Begitu dibalangkeun ka neraka pan eta teh tingkah jelema asup ka neraka teh beda-beda. Dirante leungeunna leungeun kenca cek Sayyidina Husain dirante dikabeheungkeun ka dieu. Ari ieu leungeun katuhu dikadiekeun rantena ka cangkeng kana dada endeu kumaha bisa gerak gitu. Leungeun kenca dikabeheungkeun ka dieu. Impian Sayyidina Husain lu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi waktu ngobrol jeung malaikat Jibril. Leungeun nu katuhu dikadiekeun ieuna dibelenggu endeu kumaha tuh ketika dikanarakakeun deuk kuyak-kuyakan kumaha sok lagi nu ieu dikadiekeun ieu dikadiekeun ieu dibelenggu endeu kumaha uyak-uyakan lain kieu onam kieu mah deres teh rada kekieuan.
ucapan Kangjeng Nabi Masya Allah. Tetapi aya nu model cek Sina Husein, umat-umat nu bara heula mah kos kararitulah dirantai, tapi umat Kangjeng Nabi Muhammad mah cenah ieu teu dirantai. Alhamdulillahirabbil eueuh nu dirantai saurang-urang acan. Eueuh eta bunga urang. Maksudna teu dirantai kumaha? Nyana masuk ka nerakana lamun awewe buukna doang di kieu-kieu wer aja dibalangkeun kubra. Maning dirantai teh maning teh. Aju lamun aya nu janggotan, lalaki aya janggotna tah anu ku malaikat zabaniyah dikegegat. Ayo saya di kemana aja. Janggotna Gusti Allah lagu balangkeun. Eueuh nu dirante umat Kangjeng Nabi Muhammad mah ngan sakadar buukna doang dibalangkeun kaum wanita rata-rata. Kemudian aya janggot anu diseret, eueuh anu dirante ku kaula katingali cek Sina Husein. Begitu aya anu digejeburkeun ka neraka berbarengan jeung maca la ilaha illallah seuneu nyingkap seuneu teu deukeut ka jelema anu balangkeun ka neraka tapi janana muji we la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah seuneu teu daek kapariksa ku malaikat Malik eta kapan kapten panglima barang di dulu Zabaniyah itu kunaon itu tuh seuneu teu daekeun meuleum si eta periksa ku malaikat Zabaniyah. Begitu diperiksa bos baca la ilaha illallah bos. Periksa langsung turun malaikat Malik. Sana. Setiap jelema nu diinstruksikan ka neraka ku Gusti Allah, ieu teh teu meunang teh kudu disiksa. Siksa Gusti. Ayo sana siksa. Begitu disiksa deukeut ka dinya nyana make menjadi jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetep beuleum. Moal pati-pati diseret ka neraka nyana lamun teu beres ya. Muji bae belum tetap seuneu teu daek. Coba bukuna aing deuleuh dideleh ku malaikat Malik aya daftaranna deui Ki Nur Jaya nomor urut 41. Begitu ditinggali ya karim oh zikir ngan zikirna di mana-mana ngariung hayang berkat zikir, di mana-mana loba jelema zikir ya hayang ka alam malulu zikirna teh beres mah zikir kos kieu. Aya dibalikan deui aya zikir ieu mah zikirna lain zikir hayang ka alam anu osok aju ngabetan teh naon ngaranna zikir naon eta godeblag tuh langsung tutup deui nya sena aing geus caho zikir penipu ulah leuleuh zikirna sia beuleum sia dibeuleum sanajan zikir dibeuleum teu beres ieu zikir lain karena Allah ieu lain karena Allah ieu cau ieu mah modal si eta tah dibeuleum. Wah, acak-acakan kabeh dibeuleum. Aya jelema dibalangkeun ka neraka, sageus di neraka tetep bae nu kabeuleum teh ngan sakadar karerab-rerab doang. Periksa deui ku malaikat Zabaniyah, bos, aya nu henteu kenal seuneu bos. Karerab doang. Coba periksa bos. Periksa ku malaikat Malik. Sia ieu seuneu kunaon? Teu bisa. Coba beuleum nu bener enggeus ukur lagi di beuleum teterak pelor teh naon lain bos coba
Periksa bener. Belum bisa coba. Tingkatkan coba tingkat panasnya. Geus bos. Tapi pada dia sia teu daek teu bisa bos ieu mah. Periksa. Periksa heula. Daftar urut Ki Wahab. Ki Wahab di neraka urut Golkar pembeulan aja. Ya sisa-sisa lah ya. Teu ieu teu geheng Ki Wahab mah. Justru ka neraka tapi teu geheng. Teu daekeun da seuneu. Begitu ditingali Masya Allah horenganan ieu puasa Ramadan ikhlas. Begitu ditingali puasa Ramadan ikhlas. Nu tadi teh la'allakum tattaqun. Supaya maneh terjaga tina berbagai permaksiatan, boro-boro anu gede nu leutik terjaga sehingga di dunia na mantep jasa ibadah horeng balukar di akhirat na engke walaupun diseret ka neraka seune teu daekeun ngalentaban jelema nu puasa. Ieu lah hikmahna. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mantap ceuk ulama ka para pemuda-pemudi urang nagreg geus teu kudu salat asal puasa Ramadan bae. Geus emang kunaon kitu aing ngadenge ki uji cenah nyana sanajan ka neraka ge ka neraka ngan karerab doang karerab ge. Cek nyana mah meureunana tiis karerab. Ngan teu kabeuleuh ieu la'allakum tattaqun beuh lamun mantep ibadah puasa Ramadan geus. Eta Allah teu sembarangan teh deun la'allakum tattaqun supaya maneh terjaga tidak berbagai maasi kabair sogoir mah geus kajeun lah teu dianggap asal ulah ngabunuh ulah zina ulah mabok eta tah ieu tah ulah maling ulah korupsi ieu sangkilan seret ka neraka teu teurakeun seuneu neraka kanu puasa teu teurakeun. Atuh boro-boro di neraka kuari ge kuari urang geus sok puasa bae golok takeun ayo aing geus puasa bae ye sabaraha sia puasa teh dihitungan ku aing sok kadekeun ku sia dikadekeun teu barang di deuleuh horenganan golok tarang hau. Ieu puasa poharanya di dunia wa Allah disungku di sidraj nu hayang teu terak ditembak henteu nu hayang teu terak dikadek henteu ieu puasa. Tapi lamun teu melalui puasa mana aya teu puasa kemudian nyana boga masih moal aya puasa eta keur carita kadugalan lamun ikhlas di akhirat la'allakum tattaqun. Periksa ai ieu cenah nu ieu mah ieu beungeutna mah beungeutna teu daekeun kalenta beungeut leungeun suku teu daekeun kalenta. Periksa coba sabania harus diperiksa bener bos. Periksa bos, begitu diperiksa bener teu daekeun be. Begitu diteliti ternyata horeng waktu di dunia nyana sering ngala wudu cai wudu teh anti cai wudu anti sen. Masya Allah. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah kategeran la'allakum tattaqun supaya aden terjaga tina berbagai permaksiatan di dunia. Nu engke mun geus teu maksiat bakal dibere nikmat ibadah. Lamun geus nikmat ibadah sanajan dikanarakakeun neraka seuneuna teu daekeun ngalentak. Aya naon eta? Hah? Oh, bangko. Emang resepen enggak awewe sebab dianggap aya liangan punyana. Tenang. Aduh. Awewe mah kos kitu. Namun dewe jelema mah nyana cicing bae ieu. Kajeun malah mah ditambahi hayu bangko ngasup.
Ilah caritaan Kangjeng Nabi nu sakumaha tadi ditambah ku impian Sidina Husain nu pohara horenganan ieu Masya Allah puasa bulan Ramadan anu ti dituna la'allakum tatakun pohara jasa mantak endek kumaha henteu tergugah urang ku ayana puasa bagi jelema-jelema nu nyaho kadahsyatan ibadah puasa pokona moal diengkekeun deui sebab naon ieu satu kesempatan jang engke urang di akhirat ting-ting ku bating lamun dibalangkeun kana neraka ting-ting ku bating andekeun dibalangkeun moal daekeun seuneu neraka sakitu dahsyatna kapanasan anu pohara tadi bae sagede liang jarum dibocorkeun pae kabeh bajuna bae digantungkeun di dunia pae kabeh jelema dahsyat amat tapi bagi jelema nu puasana lillahi taala la'allakum tattaqun salamet salamet ya Allah jeung diijabah doa jelema pemuda biasa pemuda teh usaha batur usahana macem-macem nu tani nu dagang di pasar nu bisnis dan lain sebagainya nya nama ngan sakadar dagang hewan embe dagang kebeneran tempatnya na dagang teh belah dituna aya awewe geulis duh kan ayeuna leunu geulis bang urang lapar leunu geulis seubeuh tak leunu geulis teh bedana kos kitu tah urang lapar leunu geulis seubeuh urang tunduh leunu geulis cenghar eta kahebatan daya tarik nu geulis teh kos kitu kasep sarua kasep tapi lamun urang seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar ibalik urang ibalik jadi musibah Masya Allah Haji urang cenghar neuleuh Haji Pendi Haji heulai bae kurang musibah jadi dagang nu geulis horenganan nu geulis ge menaruh hati ternyata horenganan geus aya setrum biasa setrum ningnong ngan zaman baheula mancan aya HP mun cacak-cacak aya HP wow geus di WhatsApp geus pasebukannya kulantaran can aya atau sekedar gitu bae akhirna biasa nanya jadilah jalinan cinta Masya Allah pokoknya lamun urang nyaritakeun cinta geus asa nyaritakeunana sebab cinta mah teu bisa dijabarkeun moal bisa dijabarkeun cinta mah pajun kukumaha ge jeung eueuh definisi cinta eueuh takrifan cinta mah hese geus di mana geus mabok cinta tuh geus acak-acakan kabeh nyana ge kitu bae cunduk kana waktu ninggang kana mangsa aya hiji dulurna anu hajat diundang nyana datang pertemuan ngobrol akhirna diajak lempang bareng mimiti cinggir dicekel cinggirna doang nyana ge biasa mimiti mah ih ya cekel deui ihna leutik cekel deui lain ih ieu bawa cinggir kabeladirna naik leungeunna ka pundak biasa pas meujeunna kumanehna dipeluk awena ngomong ka ulah waka dikukumakeun kula-kula bogona kula melebihi ka diri kula waduh cintaku padamu melebihi cintaku pada diriku wah hebat jasa mah wah atuh kuala teh cinta itu penting kakak beneran insyaallah ning membuka nangis siap tapi tulah dikukuman sebab kurang kan sama-sama santri kula kan mas santren kakak mas santren
urang lamun nyaritakeun ngaji pan ieu haram kikian geus kajen lama ieu mah dosa leutik ieu cek kenal tobat bae ka Gusti nu penting ulah zina urang tapi ka ieu dosa leutik ge urang lamun nyaritakeun ngaji urang gisin ieu ka Gusti Allah sebab urang kan ditinggalikeun ku Gusti Allah didengekeun ku Gusti Allah Allah kuningan isin jasa sedengkeun lamun jelema babarengan jeung nu lain mahram eta teh dikutu ku seluruh tanah teh ngomong kerikil ngomong eta teh ngalaknat ka urang ka pan urang ngaji ka masa sih urang dekikiran bae tangkal kayu ngalaknat ka urang batu ngalaknat kabeh ya alam dunia ngalaknat eta lalaki dinasehatan ku awe nyana ceurik oge nya cek kana teh sia kos kiai bae cek kana teh kira-kira di sok kaya teh nu kitu tah akhirnya langsung ya neng segera balik jadi itu kakak asana ieu naon gitu ngaranna nasihat neng asup ke dosa ka jero hate masyaallah isin kakak asana ka Gusti Allah langsung eta si awewe ka imah nyana langsung ka masjid mandi wudu salat tobat ka Gusti Allah Gusti abdi teh naos Gusti calon pemajikan abdi ngaji Gusti tapi horenganan ilmu teh teu bisa ngahalangan syahwat dahsyat jasa Gusti ilmu tinggal ilmu Gusti hampura abdi geus tekel cinggirna hampura abdi geus melu kana pundakna malah geus teu kudu dicaritakeun Gusti kan ai encan ai abdi zina mah hampura Gusti abdi moal deui insyaallah abdi niat ngawin tapi ieu dosa-dosa abdi hampura Gusti abdi nebus tina abdi ngalaksanakeun maksiat abdi rek puasa 40 poe mulai nyana puasa nebus dosa doang eta sapira nyekal doang ditebus puasa 40 poe ai santri kuari mah pan justru puasa hayang nyekal tolol teh coba dibalik itu mah puasa nebus nyekal ai sia mah lain atuh emang lain mah boro-boro ieu atuh haji nurjana ge kos kitu jadi puasa teh muasana yang nyekel eta mah goblok tah mah nya nama tobat puasa 40 poe ya Allah ya Rabbi Gusti abdi tobat ka Gusti kemudian Gusti abdi nebus dosa sogoir abdi teh ku puasa 40 poe Gusti dina sahi abdi geus poho kana dagangan abdi duka di mana duit abdi di mana abdi mah kuari geus teu boga naon nyangakeun sadaya-daya Gusti abdi mangkaning hayang ngawin anjeunna dagangan abdi teu aya duit abdi teu boga 40 poe nyana nyilih puasa bae dirinya leumpang nyana balik ka imah tengah jalan kapanasan dahaga hayang minum cai duit teu boga masyaallah jol zaman nabi memeh kangjeng nabi loba jelema diangkat nabi wali-wali sarua aya seorang nabi cep tes di mana abdi teh boga dosa ka Gusti Allah dosa naon dosa urut meluk awewe aju abdi tobat ka Gusti Allah aju abdi puasa nebus tobat abdi 40 poe Gusti abdi teh hayang dihampura dosa tapi lain masalah eta abdi ayeuna mah dahaga jasa hayang minum tapi ieu teh aya cai maneh mah sakadar hayang cai maneh apal ka kaula bawa kula nabi apal ieu urang ngadoa doa nabi atuh masyaallah saat eta langsung turun hujan minum sadaya tidinya reuk mentah dipenta ku nabi ya Allah ya Rabbi ieu reukna tetep ulah dieuweukeun satungtung encan datang ka kana pamaksudan masing-masing
akhirnya diijabah tuh Nabi diangkat hujanna tinggal tiis we berangkat balik lempang datang ke pengkolan cak Nabi cep iya kau lama rek jalan ke belah dia acep ke belah ditu jalanna aya nama orang masing-masing nya yuk salaman pelukan begitu pelukan langsung papisah eta reueuk teh reueuk diperkirakeun ku Nabi bakal nuturkeun Nabi ternyata reueuk nuturkeun eta pemuda terus bae dituturkeun ku reueuk Nabi kapanasan Nabi jeban aing nu panas sakeuna ieu teu beres brengsek teh budak diperkirakeun ieu teh reueuk aing berarti tadi ge aing ngadoa teh waktu hujan lain doa aing meureun nyana nu hebat ieu aing mah asa aing bae cicing bae Nabi ngadoa ka Gusti Allah Gusti lamun memang doa abdi jeung abdi hebat coba reueuk balikeun deui meukeun kenceng ka ditu wah cek Nabi berarti ieu pemuda hebat ge tuturkeun ku nyana diudang datanglah ka imah Assalamualaikum Nabi aya naon cek ulah sok nipu cek teh namun tadi ngadoa sugan teh doa Nabi goreng doa aceh eta iya abi mah teu ngadoa teh nan Nabi buktina hujan datang berbae aju berangkat di Iwan begitu orang papisah kula ka dieu ieu ka dieu nya nuturkeun ka dieu itu cep ieu Nabi tertipu cep ya cep kugadao dia ieu coba boga amal naon sabenerna boga amal nanaon abdi teh sakadar tobat ka Gusti Allah puasa 40 poe nebus dosa salian teh eta teu aya deui munajat Nabi ka Gusti Allah ya Rabb abdi teh Nabi di zaman ayeuna Gusti ieu seorang pemuda hebat amat Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk ti Gusti ieu boga ganjaran naon pemuda sehingga hebat ka luar biasa Perem Nabi dibere mukjizat ku Gusti Allah disampaikan mukjizatna dibere tak jero hate ternyata ganjaran puasa 40 poe eta ge can sakumaha cek Gusti Allah di akhiratna ieu budak bakal diistimewakeun moal disentuh ku seuneun neraka puasa doang nu batak puasa teh lain lalagaan Tidur Jaya mah heula puasa bae nya mah Senin puasa bebeja ka kula keur zaman dicaringin puasa cenah kula ieu bebeja asal aya nu mawa berkat bae lohor buka emang kos kitu puasa ge sapotong ari eueuh bae dahareun puasa ari aya mah terus bae mangga dik telok eueuh aya bae teu puasa sarua jeung si itu tuh nu hiji itu leutik ke lain puasa lain geri lain keur carita puasa kumatak Gusti Allah jaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun lain lalagaan supaya anjeun terjaga tidak berbagai permaksiatan andai kata anjeun terjaga bakal dibere kanikmatan ibadah lamun geus dibere nikmat ibadah di akhiratna pokona mah longsong bae kajeun ku kumaha ge urang di mahsyar begitu hudang ba'ats ngaranna di kuburan masing-masing berangkat menuju mahsyar dahaga luar biasa nu paling nikmat jelema anu puasa jelema marawa kendi langsung langsung cician puasa lain nu puasa masuk bas datang ke Haji Pendi ini siapa ini Haji Supendi KH diberi jangan kadia aja puasa cek Haji Pendi tidak ada batur dibabagi aing teu dahaga ieu biasana teu kena Allah kena karung teu dibere nya nama dahaga eta modelna kos kitu tah ieu urang sing hade sakedeung deui urang bakal datang iraha cenah kiai kula kakarak sapotong ngitungna karak sapotong tenang-tenang ke jang paminggu kula nek ngajelaskeun menurut Isa nyanggakeun deuk ru'yat deuk kisah
jah hisab ge sebenarnya jang ru'yat kene kunaon dipermasalahkeun jah kula ge ngitung hisab lamun eueuh nu ru'yat moal kula ngitung hisab lamun nairen haju eueuh nu ru'yat moal ka jeung buku bae tapi ternyata dicek ru'yat terus berarti kula ngitung doang asli nama ru'yat kan. Adapun perbedaan mun kula nyaritakeun tentang perbedaan konflik teu bagus makin ngagedekeun permasalahan teu kudu ngan kula mah nyaho insyaallah tahun ieu mulai eueuh konflik insyaallah bareng terus mulai di tahun kamari konflik-konflikna geus mulai disederhanakeun mantap kula mah terus bae aing mah hisab kajeun ku batu disalahkeun sebabnya konflikna dulur kula di luhur kabeh urang NU dulur kula ai kudu dibejakeun mah dulur besan kula geledegan di luhur kuari ge masih muriang malah kuari muriang maksudna kuari ka rumah sakit nyaritakeun konflik-konflikna jak kula mah dititah di NU bahkan kula mah hendak diasupkeun di salah satu koran kita nyaritakeun tentang NU kemudian sabelah tah sahalaman jam kula doang mun kula daek jadi konflik-konflik nak kuari geus boleh disederhanakeun alhamdulillahirabbil alamin insyaallah sigana mulai di tahun kabari dan selanjutnya mulai diserahkeun asal ulah aya deui bae politik mah kan geus kitu nah kuari geus mulai reda badak geus mah kula mah seuri bae lain berdasarkeun hisab ru'yat keneh madak nu kamari padagang-dagang rugi datang ka ngonci masjid rugi sebab naon batur di luhur nu konflikna urang nu bermasalah ngan mun kula dicaritakeun teu bagus sebab menyangkut negara geus ngajieun heulanan kula jeung sakulana bae mantap nu wanieun sebab lamun ka kula nanya pemerintah misalnya atuh kula jelaskeun tapi entere moal rame-rame asupkeun ka kamar geus sabaraha urang nu kula diasupkeun ka kamar nanya masalah ieu teu bagus lamun di nu loba jelema asup salah satu habib asup ka kamar da masuk ke jero imah termasuk aya salah satu pemerintah teu bagus ieu mah lamun di layak ke hayat ram asup oh iya ieu termasuk ieu aya teu rame-rame geus udah jadi masalah urang mah jelema bodoh dihandap tuturkeun anu bararisa bae sesuai izin keyakinan nya kitu bae ke kula nyaritakeun tentang hisabna minggu kuari karaksa potong insyaallah poe minggu mudah-mudahan anu karolot ge panjang umur datang ka minggu maksudna tas minggu masa bodoh cak Wahab aing deui bae cak nya tu kula baresep ka Wahab teh naon ieu geus kolot aja babalik kata dina nyanakan apruk-aprukan kuari babalik ka Cilongok ngaji kudaek ngaji lagi kolot makan pohara jeung nu sejeun-sejeuna alhamdulillahirabbil alamin termasuk Nurjaya atuh dicaringin aya lah padahal kula masa pira kula tapi gitulah Ki Hamid alhamdulillahirabbil alamin nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun tentang puasa nu jelas inget la'allakum tattaqun hikmah daripada puasa bisa terjaga tina seuneu neraka mudah-mudahan urang kabehan dipanjangkeun umur dibere kakuatan ku Gusti Allah dibere kuat ngalaksanakeun ibadah puasa jeung ibadah-ibadah nu lainna sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah boh orang sebagai kiai, sebagai ustaz, sebagai santri, sebagai pedagang, sebagai politikus, sebagai pemerintah kabehanlah orang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa orang di akhirat orang disalamatkan ku Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.